Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang sadayana? Alhamdulillah. Wilujeng hidup aina tos aya di kelas 8 MTS Negeri Hiji Kota Banjar. Mudah-mudahan langkung dewasa, langkung pinter, langkung soleh, langkung berprestasi. Proses kamari kelas 7 naik ke kelas 8 teu mulus. Seueur tantangan, seueur gangguan, tapi eta teu kenging nurunkeun kana kualitas urang salaku pribadi siswa MTS Hiji Kota Banjar. Wayahna pelajaran bahasa Sunda kelas 8 pendak deui jeung Bapak. Margi tugas di sekolah Bapak kedah ngajar deui bahasa Sunda. Wayahna nu penting hidup tetap semangat. Urang langsung wae sabaros teu panjang-panjang. Insya Allah materi kahiji nu bakal urang pedar, urang diajar sasarangan ngeunaan materi kawih. Materi kawih. Tenang kawih. Kawih teh di puncak gunung eta mah kawah. Ieu mah kawih. K-A-W-I-H. Kawih. Ari kawih teh lamun zaman ayeuna mah disebut teh lagu, disebut teh nyanyian. Baheula mah disebut teh kawih. Urang ngawih yuk hartina sarua, urang nyanyi yuk. Kawih lagu. Kawih mah tangtuna nu disebut kawih lagu teh ngagunakeun basa Sunda. Kawih mah kawih lamun dihartikeun naon nu dimaksud kawih. Nu dimaksud kawih nyaeta rakitan basa atau rangkaian basa nu disusun ku hiji pangarang, ku hiji pujangga, ku hiji pengarang lagu ngagunakeun nada, ngagunakeun irama, ngagunakeun ketukan, jadi gembleng hiji karya seni musik ti awal dugi ka akhir dina bentuk nyanyian. Jadi kawih teh bagian tina karya seni, tapi karya senina seni musik. Eta kawih. Jadi kedah sami heulap emutanana kedah sami. Kawih teh intina lamun Bapak nyebatkeun kawih nu kabayang ku hidup lagu dina basa Sunda. Eta we heula. Sapertos hidup ngadangu lagu Manuk Dadali, ngadangu lagu Panon Hideung, ngadangu lagu naon deui nya. Manuk Dadali, Panon Hideung, Sorban Palid, Banjar Kota Idaman. Eta teh kalabatna kawih sadayana. Geuning kurang mah tos jarang dinyanyikeun. Jarang aya budak sakola nyanyikeun bari mapa teh. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meberkeun jangjangna bangun taya karingrang. Jarang dinyanyikeun. Urang Sunda ayeuna mah leuwih resep nyanyi lagu-lagu bahasa Indonesia. Malahan mah leuwih resep nyanyi lagu-lagu bahasa Korea. Blackpink naon deui nya XOND naon lah kurang paham mah eta. Tah budak zaman ayeuna mah urang Sunda zaman ayeuna mah leuwih resep ngagunakeun ngalagukeun lagu-lagu zaman lagu-lagu nu bahasa luar. Lepat henteu salah, tapi ulah dugi ka lagu Korea apal, lagu bahasa Inggris hatam, lagu bahasa Indonesia judul A tapi ka Z apal. Tapi nalika ditaros lagu-lagu bahasa Sunda ngahuleng. Manuk Dadali hilap deui Pak. Panon Hideung aduh nu mananya. Tanah Sunda astagfirullahaladzim bingung. Tak ulah deui ka kitu. Minimal kedah aya anu terang. Nah, bari dicatat. Jadi kawih teh nyata rakitan basa, rangkaian basa nu disusun ku para pujangga. Ari para pujangga teh ku
tukang ngadamel lagu, disusun jadi gembleng, jadi utuh hiji karya seni musik. Tak eta disebut kawih. Ari dina bahasa Sunda lagu tadi bagi tilu. Dina bahasa Sunda mah lagu tadi bagi tilu. Aya kawih, aya kakawihan, aya tembang. Aya kawih, aya kakawihan, aya tembang. Tilu-tiluanana lagu, tiluanana bahasa Sunda, tiluanana osok dinyanyikeun, tapi benten kawih, kakawihan, tembang. Kawih manu tadi ku apa jelaskeun, ciri nateh kawih mah lagu bahasa Sunda nateh bisa ngagunakeun nada nate anu do re mi fa sol la si do, aya tempona. Tah ciri kawih nu katilu ciri kawih teu kaiket ku aturan nyieun pupuh, teu kaiket teu katalian ku aturan nyieun pupuh. Jadi kawih mah rumpakana teh, syairna teh, kata-katana teh bebas. Bade tungtungna a, bade tungtungna i, bade tungtungna o, bebas. Kawih. Mun kakawihan mah lagu dina basa Sunda nu biasana dihariringkeun, dinyanyikeun ku barudak waktu keur ulin. Lagu dina basa Sunda nu biasana dihariringkeun, dinyanyikeun ku barudak waktu keur ulin. Contoh lamun urang baheula rek keur ulin barudak paciwit-ciwit lutung nuti handap pindah ka luhur, eta kakawihan. Aya oge anu lagu panjang nih, anu lagu panjang. Aduh hilap deui. Aya oge lagu anu cang-kacang panjang anu panjang ucing, eta kakawihan. Punten mangga ariga gatot gaca arica cau ambon aribon bonteng asak arisak sakit perut ari trut rujak asem terus di akhir, eta mah kakawihan. Kakawihan eta mah. Nu terakhir lagu nu katilu nyata tembang. Ari tembang mah cirina biasana ngagunakeun aturan nyieun pupuh. Ngagunakeun aturan nyieun pupuh. Pupuh dengan pupuh aya pupuh kinanti, asmarandana, balakbak. Jeung cirina oge tembang mah teu aya tempona, teu aya ketukan nada. Teu aya ketukan nada, iramana bebas. Ari dina kawih mah contoh mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, heup sakitu nadana teh tak 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 tak. Tapi lamun dina kawih, lamun dina tembang mah contoh, aduh Gusti manjang. Jadi tempona teh bebas, teu tiasa mesat ngapung luhur jauh di awang awang, teu tiasa. Da eta mah kawih. Jadi intina lagu dina basa Sunda jenisna aya kawih, aya kakawihan, aya tembang. Penjelasan ieu, pedaran ieu ku Bapa diketik, di-share dina grup WA, engke ku hidup dirangkum bari dipahami. Tingali video ieu bari dibaca. Ngartos, mudah-mudahan ngartos. Nya, wayahna sakitu heula, diajarna tetap semangat. Semangat nomor hiji, mudah-mudahan orang saenggana tiasa kumpul ngariwung di MTS. Ngarah diajarna enak, bari seserian, bari heureuy, tapi tetap fokus. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.